Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu ya. Hah? Kaza kahaduma. Iwasbun hubido. Kaza kahal huma biwasbin khufidha taqadin ba'da amri min qada. Kadzaka etanya kitu deui hazfu atawa ngabuang. Hazfu ma ari ngabuangna perkara. Khufidha anu dijieurkeun itu ma biwasfin ku sifat anta qadin seperti lafaz anta qadin anta ari anjeun qadin eta anu ngahukuman bada amrin dina sabadana amar min qada tina lafaz qada. Kaza etanya kitu deui sapertikeun itu ma alladzi ari anu jura anu dijieurkeun itu ladzi bima ku perkara al mausulu ari isim mausul juru anu dijieurkeun non al mausul isim mausul kadinya fa'ilna naib fa'ilna kadinya naon al mausul isim mausul bima ku perkara jaro anu ngajieurkeun itu mah kamu rabbil ladzi maratu fawabar seperti lafaz murabil ladzi maratu fawabar murad diliwatkeun sahabil ladzi anu marartu anu ngaliwat kuring kana itu ladzi bahwa tari itu ladzi baru eta anu gawe hade baru eta anu gawe hade salah baca barang Bismillahirrahmanirrahim. Kamari teh karek nepikeun kana liwaslin mukminin titiknya karek setengah beda eta
Wal hadfu indahum katsirun munjali. Wal hadfu jeung ari ngabuang indahum namutkeun para ulama kasirun eta teh anu loba. Munjali bahkan anu naon, anu pertela, anu jelas. Di samping loba oge naon, geus jelas. Dina naon ngabuangna fi aidin mutasilin, dina dhamir mutasil. Inin tasoba lamun nerima nasab itu aid di fi'lin ku fi'il awas bil atawa sifat. Aya deui ngabuang, ieu ngabuangna hukumna meunang, bawakan dia hukumna kasir. Loba terjadina dina naonna, dina ngabuangna. Dina ngabuang naon? Fi aidin mutasilin, dina ngabuang aid anu mutasil atawa domir, ngabuang domir anu mutasil anu tingkah nasab. Dagan deui. Ieu aya hubunganna jeung anu kamari nya. Di mana-mana aya isim mausul pan kudu aya naon? Sila. Tuluy dina eta sila itu kudu aya aid anu bolak-balik kana isim mausul. Tah, aid eta bisa dibuang. Aid anu bolak-balik kana isim mausul itu bisa dibuang. Lamun aidna hiji mutasil, dua muntasib. Lamun aidna mutasil, lamun aidna tingkah nasab, maka hukumna meunang dibuang, bahkan ngabuangna kasir, loba pisan ngabuangna. Kumaha lamun munfasil mah teu bisa. Jepang aya bi aidin mutasil, dina dhamir mutasil. Kumaha lamun marfu teu bisa. Syaratna domirna kudu mutasil jeung tingkah nasab naonna domirna. Urang contohan. Tingali contoh dina betul. Di dinya aya contoh man narju yahab. Aya apa? Man cing sasa jalma narju anu ngarep-ngarep kami. Ka itu si jalma yahab tabakal mere itu si jalma. Mana si mausul? Dapat ma. Mana silana? Dapat narju. Sakitu. Ya. Yahab itu ngajadikeun jawab lapan man. Nah, yahab jadi jawab lapan man kan man teh di samping ayeuna isim mausul lagi ngajadikeun harap naon pan? Harap syarat. Nah, jadi anu ngajadikeun silana lapan narju. Mana domirna? Tah ieu domirna dibuang, dipijar. Lamun ditakdirkeun man narju hu. Tah aya huan. Ngajadikeun maf'ul be, anu maf'ul be-na kaluaran tina domir, domirna domir mutasil. Matak cek tadi meunang ngabuang aid anu mutasil anu tingkahna sa, bahkan ngabuangna naon? Jali kasirun munjali, loba ngabuangna, loba dibuangna. Jadi ieu takdirna kumaha? Manarju hu. Eta ngalogatanana walaupun dibuang domirna make domir anu dibuang. Manjing sasa jalma narju anu ngarep-ngarep kami ka itu man. Yahab eta bakal dibere atau mere itu si jalma. Geus eta contoh bi fi'lin. Nasabna kunaon? Ku fi'il. Aya deui contoh anu dina sarana tu tingali aya contoh dina sarana. Tingali kana sarana aya wa asyara bi qoulihi wal hadfu indahum kasirun munjali. Aya teh. Luhurun bet maullahu maulika. Opat jajar tidinya. Ila akhirih ilal aid al mansubi kana aid anu dinasabkeun. Wa syaratu jawazi hadbihi ayakuna mutasilan mansuban bi fi'lin tamin au bi wasfin. Syarat menang dibuang na eta aid atawa domir
kudu kabuktian domirna hiji mutasil dua mansuban. Tuh. Hiji domirna kudu mutasil berarti ulah mutasil. Nomor kedua mansub. Mansubna erek ku fiil atawa erek ku sifat bisa. Erek nasab ku fiil erek nasab ku sifat oge henteu naon. Orang contohan dia nasab ku fiil nahu. Jaa alladzi darabtuhu. Titik. Nah, itu sakitu contoh anu nasabna ku fiil. Jaa alladzi darabtuhu. Aya contoh eta? Mana si mausulna? Alladzi mana silana? Darabtuhu. Aya teu domiran anu bolak-balik kana si mausul? Aya. Cing posisina ngajadikeun naon eta domirna? Maf'ul bih, nya. Maf'ul bihna kalau barat kana isim domir anu kumaha? Mutasil. Tuh, mutasil mansub. Tah, kulantar mutasil mansub menang dibuang. Coba buang jadi kumaha? Ya alladzi darabtu. Nah, jadi gitu. Ngalogatanana ngarti kumaha? Dicaritakeun ngalogatanana mah. Ya datang sa alladzi anu darabtu anu neungeul kuring ka itu tadi kan beda si domirna lapanna dibuang. Di artian mah ngaruh artian. Hiji eta ketika nasabna kunaon tah? Ku fiil. Nomor kaduana aya di nasabna teh kunaon? Ku sifat. Karep aya contoh deui. Wallazi ana mu'tikahu dirhamun. Wallazi jeung ari anu ari kuring mu'ti eta mere kuring ka anjeun. Karena itu ladzi dirhamun eta teh dirhamun eta teh dirham. Mana si mausulna? Apa? Alladzi. Mana silahna? Ana mu'tikahu. Aya huwa. Ana mu'tikahu berarti keluar teh naon ieu silahna? Jumlahna jumlah naon? Mana mubtada'na? Mana khabarna? Lapad muti. Ieu lapad muti sifat nganasabkeun kana dua maf'ul bih. Mana dua maf'ul bih eta? Hiji ka dua hu. Eta kan aya dua domir ya. Hiji ka dua hu. Ta duanana itu posisina ngajadikeun maf'ul bih duanana. Maf'ul ka hiji jeung maf'ul anu ka dua sabab lafaz atau itu ngabogaan dua maf'ul. Tamata ieu ge ngabogaan dua maf'ul. Dinasabkeun duanana, dinasabkeunna ku lafaz muti. Berarti nasabna kunaon? Ku sifat dan ku fiil. Pan tadi keur nyaritakeun nasab kunaon? Ku sifat pan. Ini nasoba bi fi'lin awas fin. Nasabna ku sifat ta ieu teh pan keur nyontohan nasab kunaon? Ku sifat. Mana sifatna? Lafaz muti. Anu dinasabkeunana lafaz ka jeung lafaz hu. Mana anu bolak-balik kana isimna domirna? Lafaz hu. Tah, ieu lafaz hu nya ta atawa domir anu bolak-balik kana isim mausul. Domirna mutasil jeung mansub. Kulantaran domir mutasil mansub maka bisa dibuang. Bisa dibuang. Berarti lamun dibuang jadi kumaha?